kolot budak koloteun sae koloteun tapi mun teh mah kolot budakeun awon nggak sepuh masih kene resep ameng kene gitu. Nggak sepuh masih kene laksanakeun amal ibadah kene gitu. Nggak sepuh masih gaul jeung barudak leutik we gitu. Patawah kene resep teh ulin kene we nya teh kebiasaan eta teh awon pikeun sepuh-sepuh kangge naon bubudakeun eta can aya sifat anu naon anu sae enten eta teh teu tiasa ngajamin jalmi anu sepuh anu koloteun teras anu kolot budakeun gitu. Tiasa jadi jalmi anu anom koloteun atanapi anu sepuh budakeun gitu. Jadi awon upami urang parantos sepuh anu sifat budakeun patawah disebut budakeun. Wa tasyabur rijal bin nisa kaawonan urang teh di manika pamegat nyobean ka istri atau sabalikna istri nyarupian ka pamegat gitu. Eta awon di mana pamegat nyarupian ka istri teras istri nyarupian ka pamegat. Wa ityanu zuhad abwaba ahlad dunya teras mayun ngadatangana nyumpinganana jalmi-jalmi zuhud jalmi-jalmi anu non anu cinta kana akhirat kapanto ahli dunya dan ahli zuhud jalmi-jalmi anu tukang ibadah teu pantes nyumpingan ka jalmi-jalmi ahli dunya mudah-mudahan jadi kacandakeun jadi mujalasana teh mujalasa jeung jalmi-jalmi sae al jahlu fil ibad teras kaawonan teh di mana-mana urang bodoh dina masalah agama ka jalmi-jalmi anu ahli ibadah. Jadi ahli ibadah mah nu urang dikarenakan Allah ngalaksanakeun amal ibadah kedah ulah bodoh kedah pinter kedah terang kana hukum agama bagi naon ibadah urang moal ditampi upami tanggo ilmu fasadun kabirun alimun mutanasikun wa aqmu jahilun mutanasikun ageng pisan mafsadatna jalmi anu berilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmuna tapi aya langkung bahaya nyata jalmi anu bodoh getol ibadah kiai ulama ustad jalmi saleh teu ngamalkeun kana ilmuna itu mafsadat agung di pasantrenkeun tapi teu dek ngawuruk gitu agung ka mafsadatanana di pasantrenkeun gaduh ilmu tapi kalakuana jauh tina ilmuna eta mafsadat tapi aya nu langkung mafsadat sa jahilun mutanasikun jelema bodoh getol ibadah da kulantan resep we keur galim we ibadah teh lain kulantan ka ilmuanana batur salat keur gotol salat tepikeun ka bada asar jeung bada subuh salat teh bodoh teh gitu nya. Salat kapungkur abdi mimiti deui di Nurul Falah muka eta Nurul Falah berjamaah teh pinuh tepikeun ka 5 jajar 4 jajar itu jamaah teh. Di sidik-sidik bada asar teh da keur daraek salat teh nya tingali nu salat teh. Nah beres salat asar teh sarolat deui. Teu digeunggeureuh kena bisa eraeun gitu antepkeun we aya sungan teh salat qada efek teh salat bada tiap bada asar salat deui bada asar salat deui bada subuh kitu aya salat deui bada subuh oh bodoh teh ya eta teh kenging kadah naon kadah gaduh ilmu anu beribadah mah urang kadah gaduh ilmuna ilmu naon nya ilmu ibadah mun salat kada terang ilmu salat lamun saum ilmu saum lamun ayeuna urang ngalaksanakeun haji nya ilmu haji sanesna al jahlu fil ibad di mana-mana ayeuna jalmi getol ibadah maka henteu non milade ilmu maka ilmuna ibadah teu ditarima wa baru kan fasadun aya seorang ulama mah nyebutkeun